Aing mah sugan teh si RT ka dieu teh arek cair. Hanas meuni atoh. Si haram jadol. Katineng Sunda nu baheula nu aya di kacar Pasundan lembu nyingkur pilu kalendahan najan paanggang jauh tinulian dedeh. Ari usum hujan kieu seuneu teu daek hurung. Hawu meuni kieu patutnya suluh bararaseuh Kang. Yap ka dieu Kang. Naon nih? Iya tara daek hurung wae ganti atuh kudu model anyar. Hayo we ku suluh. Aing ngaran-ngaran di leuweung mah kieu atuh kudu syukuran we da sepupu kumahakeun atuh urang mah da hirupna di sisi. Akang rek ka Aya Kang. rek ka kebon heula nya. Sok we heula lah teh moal ka ngopi kewe datang ke ditu ngopi mah. Mangga. Kebon heula. Aya itu tuh pencugeun saeutik ya. Dah, aduh yang di jalan dinya awe teh geus malang gitu teh dirup sing bener. Kukulutuk we boga salaki teh. Poho can minta duit ke batangnya. Kang, ka dieu heula. Minta duit mana keur balanja? Aya resiko lo dipohokeun. Pana tuh kakara ere kalau wong nage atuh engke we tenang duit mah aya. Lah da wawuh ieu tiang nganyuk heula ka warung mah. Ke dibayar ku akang. Dasar boga salaki. Meuni hese merek ke resiko oge. Moal dahar kitu eueuh keur asin oge. Hayo we pasea unga didengekeun eta nu rumah Kang Agusti nu agung unga ka dieu. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Si RT geuning sekalinya deui. Berarti cair ieu mah. Si RT geus ka dieu deui. Berarti ieu mah pibungaheun. Sok geura cari Pak RT di dieu. Kumaha teh? Cair teh? Lain cair, hayo ka cair. Ieu kabenaran tah tas mapayati warga. Ieu nyimpang ka dieu heula. Terus saek naon? Si Akang ka mana si Akang? Eueuh. Ke ka kebon. Mau ka kebonnya. Terus naon nanyakeun si Akang Pak RT?
Atur ulin we ka dieu udah tas ti warga tidinya. Pak RT, lamun nu kuring teu cairnya kopi ge moal aya. Resiko ge eueuh si akang kabur ini ka kabon. Sugan atuh Pak RT bisa ngagalang resiko jang dapur. Buka tuh cair itu ya ce kumaha tuh ce itu baik atuh ce ai calager banyak pas papangi mah Oh, Pak RT teh hayang kopi gratis. pijakan kasih akang ya Teh. yuk Aing mah sugan teh si RT ka dieu teh arek cair. Hanas meuni atoh. Hujan di wae deh. La 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 la. Duit euy. Suara si Akang geus balik. La 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 la. Atoheun pamajikan euy bayar duit. Mayan. Si haram jadong. Nyahuanan wae. Katineng sunat nu baheula nu aya di tatar pasu